Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arurang ti kelompok 2 bade ngadamel warta anu judulna bullying. Saacan abus kana wartana, arurang bade ngenalkeun anggota kelompok. Nami abdi Najari Sendra di absen itu genep. Kenalkan nami abdi Viola Ika Anggreni ti absen 8. Kenalkan nami abdi Afika Putri Rahayu di absen 1. Kenalkeun nami abdi Maud Fitra Pratama ti absen 23. Kenalkan nama abdi Saman Paregi di absen 34. Wilujeng enjing tepang deui sareng abdi Afika Putri Rahayu. Bekasi, aya video nu nembongkeun murid nu diduga jadi korban bullying di Bojo Menteng, Rawalumbung, Bekasi, nepi ka embung sakola. Polisi keur nulungkit kasus ieu. Video nu ditingali ku Detikcom Kamis 20 November 2025. Katempo korban cerik histeris dina lahunan indung bapana. Manehna cerik bari ngadu ka indung bapana. Abang dipiwarang hiji lawan hiji, cek korban bari cerik. Sakola cek korban deui. Dicaritakeun yen nu jadi pamicu korban cerik teh lantas manehna jadi korban bullying. Korban ngalamin Brael can bisa mastikeun naha korban teh bener korban bullying atawa henteu. Ayeuna polisi keur mentaan katerangan ti korban dina nalung ti kasus ieu. Samentara keur dipenta katerangan abdi can bisa nyendekeun naha bener bullying cekna. Arurang sangakeun hampunten bila aya kalepatan. Assalamualaikum warahmatullahi